Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Muhammad Nijar Hakim bade bacakeun naskah penata acara nyaeta Paskil atau Pesantren Kilat. Sumangga urang nyanggakeun puji sinareung syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat sinareung salam mugia didugikeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penata acara keur Paskil aya 5. Pertama, pembukaan besok dilakukan di awal acara. Kedua, maos ayat suci Al-Quran nyaeta baca Al-Quran babarengan. Katilu, materi nu geus ditentukan. Materi nyaeta nu dipelajarkeun sanggeus maca Al-Quran. Kaopat, ngebagikeun takjil nyaeta ngebagikeun makanan ke peserta nu geus beres laksanakan acara. Nu kalima, penutupan nu dilakukan sanggeus acarana beres. Mugia acarana lancar, amin. Eta unggul panata acara keur Paskil, mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.